Jatuh coba receh nih ganeng. Betul dah lain tadi balik aja. Jajan ya tadi isu-isu mesti bayar 100.000 kurang teh. Nanti we 500 perak. Ya. Bola. Aku nggak tahu lah. Ini udah bola mana? Ngomong banget, cina. Udah kayak jajan tadi bere. Orang kaca. Mun mang bener we meureun orang-orang kaya. Mana yang jajan? Meni budak bunda meni jajan wae ya tuh ya jadi. Mana? Pak Mumin mana? Iya, iya, minta sama Pak. Ah, mah? Mah ya kabeh jangan bi. Ayo diulahkeun. Aku segelum. Hai kabeh. Hai nggak ada yang mulai asin. Aing serba salah aing nih. Juk kabeh juk. Hah? Juk uling juk. Asli? Juk. Yeay. Masih ayo. Jajan. Benernya si kecil ba duitna. Alhamdulillah kecil. Duit mah loba, mau dileungit duit mah ya. Alhamdulillah tuh kecilnya. Di seur aci meni resep ya. Di masai aci seur nya meni bagja hirup si kecil. Alhamdulillah kecil. Duit mah aya, mau dileungit. Nya meureunanya cuma tos biasa we, meureunnya seur acis teh. Ayo buat duit kita nang orang sekalian minjem, lumayan jangan emok, oke? Memanfaatkan ke orang suka rebagan, tangga anyar teh, ya. Jadi kia ce, maksud orang hadir teh ngakahiji orang tehnya silaturahmi we, ya, nya orang teh ka tetangga anyar gitu. Ningali imah ngawangkong gitu nya orang teh ngeuceuk orang ngobrol gitu nya kadua nama orang teh nya aya maksud kece heuh ka euceuk nya sebagai perkenalan kece atuh perkenalan supaya tali silaturahmi tidak terputus atuh ce nya meuli anjir tegan hate ieu mah geus pemawa tali silaturahmi mah kece hampura heueuh lain tayang ngobrol urang teh ieu poho orang teh keur nyangu bari keur nyeuseur di bieu teh bisi tutung sangonanya hampura kece nya kece abi teh bade alasam nih bawa langit kieu alas saurang tutung sangu kece mah udah kali wae aing mah. Tuh dari banget tau di dieu. Kalah. Main TV 2 barang halus barang anti kumpul. Cokot hiji jual ku aing jeung bayar emo. Gimana ya gitu. Cek di mana? Cek. Iya, geus meuli TV. Lu meni gaya meuli TV nih pisaha. Eta di tokang anyar. Oh, ti dieu. Ya cak buru-buru urang mah. Sekolah ngaca TV anyar.
Oh, sok atuh sok. Ayo. Gaya isi kucing mau di TV. Cikan bahasa tilatih mau TV. Emang sebeli TV deui loba duit guys. Ini pada mesti Malaysia. Kan lu nih banyak-banyak teuing jajannya. Bae ini danur mah orang kaya. Nih, saing. Bae ku Bunda Nur gitu tadi beakeun cicisna. Wah, asli. Heeh. Duit pacaran sabaraha? 20.000. Wah, ini. Ngajak si Asep eueuh. Neng Bang. Si Kenur jeung si Bosi. Marane. Kenal naon eta? Keur modong. Aing Naon? nih asa aing pisan mana nih. Ini ngilu-ulin atuh urang nih. Tuh nya, mana mah di sekolahan saing nih, di dia yang ulin, apa sih Nih maaf atuh nih, sok pacan sok. Nih, teuing teh tanya we kasih bosnya nih, bosnya kumaha. Ini Nur we Ayo senur, kak senur. Ka maneh we atuh. Mu anu we Sok atuh sok. Sok, maaf atuh nih. Sok buru si maneh pesan teh. Diuk didinya maneh. Nih di dia nih panas. Urang dia geus ngajak si Asep araruut teh kamarana teh ka sawah ngeureum. Jadi we urang mau batur. lu enak eta ngetaan atuh nih. Ini ngajak Naon maneh Siti nih melong wae hayang. iya nih Siti mau. Nah, henteu we saaing maneh nih. Nah, atuh melongkeun wae Henteu tuh urang mah ningali kembang nih, saing pisan maneh nih. Duit sabaraan? 2.000? Nanya? Udah kan buang aja. Urang dek wali keulah heueuh nih, hayang modal. Nih sia Mas Siti nih, omong rek ulin Oh nih. Tapi malah rek balik nih. Tujuh. Ada deui sia Si amat kali dia mah ada cak kulit deui nya. Awas ya. Kan kayak orang kade deui nih, hayang modal heula nih. Heeh. Pasangan
ya kayak gimana? Oh, oi, balik itu. Mana paling geus kenal teh sia amna sok ngerakeun lamun aya tamu teh. Kena! Kena! Nu itu mama nu nagarawan. Naon, Mak? Hadir sia. Mahap lah ya, mepe. Dia, Bro. Naon, Mak? Ah, sama sok ngerakeun aya SMA teh. Minta duit wae, cuma tadi bere wae ku aing teh. Gimana asal adikeun? Ini dulu kulit asin dan dahar. Angsulan naon? Sia kan tadi ku aing di bere 20.000. Ajak emak kabe. Ah, goblok sia. Ada beak itu duitna. Beak. Halo, teh beakeun. Bae dibeakeun ayeuna. Urang mau bere jajan saminggu sia. Sakola mau dibakalan. Cek emak kabe sanabi. Tuh udah sih masuk ngerakeun, namun aya SMA teh ulin, cek hidung ulin. Allah, ngerakeun. Bayang jajak. Sekarang saya diberi wae sih aku aing teh. Tadi yang diberi 500 perak aku aing teu cukup. Saya tuh nyatu gede sangu. Mai ku aing mah sia dibeakeun maneh tingali mal nyatu mau dibere jajan saminggu sia sekolah mah dibakalan ku aing sia bunga sahabat dibeakeun. Ngecek maning tadi ngomong kabe senang nih, yang ngaswek kunur tadi jajan kun kabe nih. Heuh lamun aya tamu teh ngajedog. Ulin. Anggar sok nyerahkeun wae sia mun aya tamu teh sok ngahajakeun minta jajan ngakolot cieun can dibere wae. Oh, bae tadi beakeun sama dibere jajan saminggu kurang sia. Ya Allah deui duit teh. Terus orang ieu nyatu jeung naon? Tuing. Jual asin juga. Anjuk asin ke CH. Mana tuh dia duitna? Bae ngajuk lah, bukan saha duit buat beakeun, cuma jangan mulai deungeus sangu eta teh atuh. Tujuh kan panganjuk meuli asin hiji, CH ngajuk asin hiji. Ya teman nih mau ani, mama nih malah ditanganyuk nih era nih. Udah tuang orang ah. Nih ani mama nih. Angor ani. Nih nul menilam nih. Si tadi nih, omongnya kada deui cenah. Mobil sorangan. Dicarekan si Nur mah ke mana baik bawa balik dari lah si Nur mah